Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, para pemirsa YouTube, alhamdulillah dina danget ayeuna urang sadayana tiasa patepang dangu deui sareng simkuring Mang Aa. Urang sami-sami neraskeun hanca dongeng anu katunda dina judul dongeng Sunda Neng Jejeh. Ieu dongeng teh karangan Ibu Eties atana piyasana Ibu Eties anu di sarungsum ku almarhum Bapak Ka Sukarna ti Bandung. Sakumaha biasa ieu dongeng teh didugikeun ku channel anu dipikamemet ku urang sadayana nyaeta channel dongeng Mang Aa. Ka sadayana para wargi mitra kaum dangu sadayana anu mikalandep kana dongeng Sunda, anu sok biasa ngupingkeun kana dongeng, mangga diantos pisannya kanggo subscribe na dina ieu channel. Dina dinten ieu dongeng teh majeng kana bagian anu ka-40 nya. Sakumaha anu kauninga dina bagian anu ka-38 dinten kamari, hanca urang teh kapegat ku waktu dina mangsa medar kaayaan di bumina Juragan Sonjaya. Nah harita Neng Jejeh nuju natamu, nuju metakeun tarekahna nya ngakalan sawahna ka Adung anu dijabal ku Juragan Sonjaya teh. Tah harita ditampi ku Ibu Martinah, ibu istrina Juragan Sonjaya. Da kumaha lajengna ieu carita mangga urang sami-sami bandungan bae ku sadayana. Pamugi ieu dongeng janten landung pangbeberah manah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun ka sadayana. Kedepruk harita teh aya sora siga anu keur leumpang nyampeurkeun kana kanu kakatrok. Telilar ket pantuana kun boga teh dibukakeun ari bray horeng teh istri sanajan sidik geus kolot tapi siga ngora keneh sabab kasipuh ku pake nu reuncem ku perhiasan sareng anggoan carae. Aya naon Nyai? Cek pribumi bari neuteub ka Neng Jejeh. Hapunten Ibu, bade naroskeun dupi istrina Juragan Sonjaya teh di dieu. Cek Neng Jejeh bari manggut. Sumuhun, nya ieu pisan Ibu istrina teh. Dua pribumi beuki heran. Tiasa kitu kinten-kintena abdi bade aya picarioseun. Bade aya picarioseun naon nya? Jawab istri Juragan Sonjaya teh mani ngahuleng semua anu reuwas. Ah henteu Ibu, eta mah bilih bae Ibu hoyong uninga. Abdi bade aya unjukaneun ka Ibu teh. Itu oge upami teu kaabotan ibuna. Perkawis naon tea? Jawab Ibu Martinah beuki heran bae. Sumuhun perkawis Ibu. Ceuk Neng Jejeh bari neuteub. Bade ngadoni meureun nya. Moal Ibu mah. Moal rek daek kaasut ku omong batur. Margi salaki Ibu mah bager moal bengkok sembah ka diri Ibu. Sanes Ibu, sanes bade ngasut Ibu namung bade nyarioskeun nu salaresna abdi mah. Eta mah upami percanten mangga, upami teu percanten nya sawios. Namung ieu teh sanes ijieunnan abdi wungkul abdi teh. Cing, ari keukeuh-keukeuh teuing mah atuh. Hayang nyaho Ibu, rek ngadengekeun. Sok urang kalebet heula atuh. Cek Ibu Martinah bari nyambat Neng Jejeh sina diuk dina bangku. Gencang Neng Jejeh teh asup geuk manehna teh diuk dina bangku anu nyang hareupan ka pribumi. Teu lila pribumi nanya kieu pokokanana teh. Tah ayeuna Ibu rek nanya, tapi nanya anu benernya kahidep. Janten jawabanna teh kudu bener, ulah bohong. Lamun dicampuran bohong, tangtu Ibu arek nungtut. Sebab jelema nu kitu sarua jeung mitenah ka anu teu boga dosa.
rek ngaruksak rumah tangga sangkan henteu ayem tentrem. Pangpangna ibu yang hareup maklum urang teh sarua pada dikersakeun hirup teh jadi awewe. Janten tang tuh rasana teh moal beda-beda teuing tah lantaran pikir ibu ngabogaan rasa kitu nu matak rek ngadengikeun ayeuna mah bade aya beja naon pang nyai datang ka dieu teh. Neng Jeje hari teh gelenyu imut barang ditanya kitu teh. Manehna ngarasa bunga sabab tetela pribumi teh narimana soleh pisan jeung henteu babari ambek pikiranna teh ayem atuh gancang ngawalonan bari imut ngagelenyu ok manehna teh ngabejaan. Ibu pang abdi dongkap ka dieu sanes dongkap bade ngasut kan tenan ngasut kana katentreman rumah tangga mah namun teu benten ti ibu nu bieu dicarioskeun abdi teh istu katarik lantaran pada awewe. Janten mun silih antep mah awona kabina-bina rupina kawasanes jeung awewe bae. Ari nu dipimaksud mung bade unjuk tumaros kitu ge manawi welas. Kadiri abdi nu laib istri kirang pangalaman. Ubuhan abdi mangora benten deui sareng ibu anu atos legok tapak saur piwuruk sepuh mah. Janten tangtos apik pisan upami nyandak putusan kana panaros ti abdi teh. Margi sayaktosna pisan abdi teh sanes rek ngasut mung bade unjuk tumaros manawi bahan katampi sareng kaleresan pisan nu bade ditaroskeun teh di ibu nage uninga bu. Uninga ibu atanapi henteu cara go ibu bade nikah deui ceuk Neng Jeje maningali mbak nyaritana teh. Hah bade nikah deui piraku nyai sakitu geus kolot rek kitu bae. Jawab Ibu Martinah mani olohok. Laras ibu nu mawi abdi bade tumaros teh uninga ibu atanapi henteu. Henteu ibu mah teu terang sakedik oge. Ibu naha ibu kersa diwayuh ceuk Neng Jeje bari neuteub. Ih saha awewe na anu kumawani rek ngarabut salaki ibu idamprat ku ibu mah ceuk Ibu Martinah geus mimiti kekerot bakat ku ambek. Janten teu kersa pangintennya bu. Henteu atuh nyai saha awewe na nu daek diwayuh tapi nyaan eta teh. Nyaan ibu malah abdi tiasa ngabuktoskeun tulisan hideung dina kertas anu bodas. Tulisan naon? Jawab Ibu Martinah beuki mentegeng. Sumuhun seratan masihkeun kakayaan anjeuna anu kenging ngajabal ti kaadung. Tos beres deui dipasihkeun ka eta istri anu bakal janten garwa anjeuna teh. Tah ieu seratna teh ceuk Neng Jeje bari song mikeun surat anu dijieun ku Juragan Sonjaya. Rei beungeut Ibu Martinah ngadadak jadi pucet siga anu taya getihan. Pananganana ngeleper siga anu ngalilinieun bibirna utek-utekan siga nu rek ceurik. Sanggeus anjeunna kiateun hatena teu geumpeur teuing gancang surat teh dibaca di aosna lami pisan. Sajroning ngaos surat ku Neng Jeje teh diteuteub tetela pikawatireun rei katawis cipanonna siga anu ngagarayot kawas anu nu paheula-heula jeung tamatna maca surat. Da barang macana tamat curucud cipanonna bijil ngalembereh mapai pipi. Eta surat ditilepkeun song ku Ibu Martinah teh dipasihkeun ka Neng Jeje. Anjeunna teras ngalange siga jauh panineungan. Ku Neng Jeje teu diganggu da siga ngumbar kasedih. Ku kitu teh mah pantes meureunan asa disiksa kalawan teu boga dosa. Atuh anjeunna ge sasambat dina lebeteuing hatena. Utan ari lalaki dipisono teh nyolo wedor.
bet abong-abong kawasa dimenangkeun ku agama masing rek 2-3 ge. Tapi carana teh teu kitu nganyeri batin batur anu teu tuah teu dosa. Geus direbut kakasihna atuh eta mah rek nyiksa lain arek ngabelaan. Cek gerentas hatena Ibu Martina bari ngalange. Ibu, hapunten abdi teh, hapunten pisan Bu, atas ngaganggu manah Ibu. Ari anu dimaksud ku abdi mah sanes bade nganyerikeun Ibu, namung bade mundu tulung ka Ibu teh. Ceuk Neng Jejeh dumareuda asa kasuat. Henteu Nyai, Ibu mah henteu nyeri ku Nyai, margi Nyai ngabantun kabarna leres, henteu lo linyok henteu bohong. Sareng sanes jijeunan deui. Cek Ibu Martina bari neuteub ka Neng Jejeh. Pok neruskeun omonganana. Ari Nyai rek menta tulung naon atuh ka Ibu teh? Penting abdi teh Bu, kalintang pentingna kanggo kepentingan abdi sareng Ibu mah. Namung aya syaratna teh upami Ibu kersa diwayuh ku abdi moal diteraskeun mundu tulung teh. Upami teu kersa diwayuh nembe abdi bade teras mundu tulung. Ceuk Neng Jejeh bari neuteub. Saha atuh Nyai manusa anu daek diwayuh? Aya anu kitu teh. Tapi kaseseueureun nama teu aya. Ari sanes kapaksa mah tah kumargi eta pisan Ibu oge moal daek. Tapi heula Nyai, Ibu rek nanya heula sakedeung saha ari Neng Jejeh anu bade ditikah ku Juragan Sonjaya teh. Nyai terang ka manehna. Nah ari manehna terangeun atawa henteu yen anjeunna teh kagungan istri? Terangeun Bu. Terangeun pisan Neng Jejeh teh. Terangeun ka yen Juragan Sonjaya kagungan istri. Jawab Neng Jejeh bari neuteub. Nah atuh aya awewe teh bet noong ka kolong. Jeung ngora keneh Nyai si Jejeh teh. Hayang naonana cenah bet bogoh ka kolot. Hayang dunyana na teu nyahoeun deui yen harta banda anjeunna teh tepung kaya jeung Ibu. Terangeun Ibu sadayana oge. Rumawi anjeunna teh hoyongeun tepang sareng Ibu sarta bade mundu tulung ka Ibu. Rek mundu tulung supaya ibunya tujuan kitu maksudna teh. Sanes Ibu, jawab Neng Jejeh dumareuda. Menta tulung naon atuh? Supados Ibu kersa sasarengan sareng anjeunna ngabasmi maksud caroge Ibu anu ngajujur nafsu. Jadi lamun kitu mah Jejeh teu daek dikawin atunya. Tapi naon atuh maksudna hayang rezekina? Sanes Ibu mung ngarah luyu sadayana bae da Ibu oge teu lebar pangintennya kana serang anu kaadung dipasihkeun deui mah. Ah henteu Nyai, keur naon sawah sakitu? Ibu oge boga anu leuwih lega lipet 100 ti kitu. Tapi tiasa Nyai nuduhkeun ka Ibu rupana Jejeh teh nu mana? Tiasa Ibu, jawab Neng Jejeh bari teu karasa berbei cipano teh ngalembere. Nah Nyai kunaon Nyai teh geuning bet ceurik? Cek Ibu Martina bari nyusutan cipanon deui dasarua rembai cimata. Margina langsa Ibu, kusaur Ibu. Nah Ibu bade bendu hayang tepang sareng Jejeh teh atanapi bade naon? Ah hayang terang Ibu mah tujuanna bae. Ibu mah pake nyaluyuan kasalaki Ibu kawas nu butuh ku harkat darajatna. Ibu hapunten abdi Jejeh teh Ibu, jawab Neng Jejeh bari segeruk ceurik balilihan. Nyai, cek Ibu Martina mani olohok. Jep sajongjonan mah jempe henteu aya nu nyarita.
ting haruleng ting polongo atuh Neng Jejeh nalangsa sok sieun maksudna gagal ari Ibu Martinah mangahulengna reuas pisan sabab horeng pimarweun harita aya di dinya. Atuh gancang bae nanya suarana teh manis serak. Naon maksudnya ieu teh atuh? Ceuk Ibu Martinah lalaunan. Derekdak bae Neng Jejeh teh henteu alang kumaha palang nerangkeun maksud manehna. Yen anu sabenerna mak kajur Sonjaya mah henteu suka, malah mah hayang ngawarah sakadada kadugana nu matak harita datang rek ngajalankeun maksudna dina jeroning ngalawan hayang bari beres roes atuh pok nyarita kieu. Ibu paralun teuing abdi teh sanes rek ngunghak komo deui campelak ngaraoskeun kapaksa kajirat ku tuang raka anu tos maksa mirusa ngarah abdi serah badan daek nikah ka anjeunna dileler ku rupa sawah dianggo meres ka kaadung nuku abdi dipikolot. Abdi teh teu tiasa bae, teu tiasa ngejat jauh ti Karawang lamun teu ras ka Mauki sareng ras ka Bapa Kukut. Ari maksa cicing bae abdi teh teu kiat mayunanana anu hoyongeun ka abdi sifatna caroge ibu anu geus kapati-pati kanggo ngalawan eta abdi teh gaduh rencana kitu ge manawi ibu saluyu sareng ngidinan sarta kersa ikut campur urang memeres caroge anu ayeuna keur mangkrung ku jalan nu lemes pisan sangkan cai nama herang tapi laukna bisa benang. Tak kitu maksud abdi teh manawi ibu sapuk mah. Jawab Neng Jejeh bari ngeluk nyaritakna teh. Naon atuh rencana Nyai teh kumaha? Ceuk Ibu Martinah panasaran. Rencana abdi teh kieu nu dianggo ancer-ancer dinten Sabtu kanggo kawin. Tah dina dinten eta teh tangtos Juragan Sonjaya tos aya di tempat abdi. Dinten samemehna Sabtu ibu teh kedah nyarios yen gaduh sahiji bujang tilas rencang sebuh ibu nu menta tulung ka ibu sangkan hadir na waktuna sebatkeun yen pakaulan anu kudu dicumponan ngarah panganten waluya. Upami nguping kitu matangtos Juragan Sonjaya bungaheun ka bina-bina margi karaosna jongjon anjeunna moal haringhang lantaran ibu teu aya cenah ka anu nikahkeun. Padahal engke ibu teh dongkap sareng wali palsu anu bade ngawalian sumpingna teh sareng ibu. Tak upami ibu sumping tangtos Juragan Sonjaya reuaseun ka bina-bina. Tah nya dina danget eta tangtos ibu teh tumaros ka caroge anu reuas. Tangtu ceuk pangraos abdi Juragan Sonjaya nolak moal nyebatkeun rek kawin tapi tangtu nyariosna rek ngahadiran nu kawin diangkirna ku kaadung. Hari perkawis abdi mah da puguh henteu ka kaum henteu lapor ka panghulu. Jadi kantun api-api nitah ka kaadung kanggo nyusulan ka panganten anu teu datang. Padahal ari nyarios ka Juragan Sonjaya mah nyebatkeun bade ngawagel sangkan panghulu teu sumping nikahna rek dibatalkeun. Ceuk raraosan abdi mah pasti Juragan Sonjaya anu marentah kitu teh. Tah mun kajantenan kitu ibu abdi angken sangkan ngababu di dieu kanggo samantawis waktos margi lamun teu di dieu engke tangtu diakalan caroge ibu teh ngancrud nutur-nutur kasim abdi. Panuhun abdi sakitu mugi-mugi ku ibu teh rencana abdi didorong margi lamun teu didorong tangtos janten karuwetan boh keur abdi boh keur ibu moal jongjon rumah tangga. Kadangkala janten kucerut moal aya kaberesan. Ceuk Neng Jejeh bari neuteup ka Ibu Martinah. Ngadengikeun Neng Jejeh teh glenyu Ibu Martinah imut semu suka pisan. Katawis siga marah mai sarta pok anjeunna nyaur sawanteuna teh dumareuda. Kumaha lamun Juragan Sonjaya henteu sieuneun ku ibu, Nyai?
Cek Ibu Martina bari melong kaneng jeje. Nikah mah moal janten margi teu aya nu lapor kalebe. Sarta jantena awut-awutan. Abdi pasti ngaleos ti dinya ibu. Sareng ibu pasti curiga bae ka tuang raka ari Juragan Sonjaya pasti nguber-nguber abdi. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, para pecinta dongeng anu mikalandep kana dongeng Sunda, khususna anu sok biasa manco dina channel dongeng Sunda Mang Aa. Alhamdulillah dina danget ayeuna ieu dongeng teh tos lebet kana seri anu ka-40. Sakedap deui tamatnya dongeng teh. Karesan ieu teh carios neng jejeh teh nyeri ieu teh saresna mah. Jadi saatosna judulna neng jejeh aya seri-seri anu salajengna. Tah karesan dugi kadanget ayeuna ku Mang Aa can kapendak ieu teh. Jinten urang samentawis urang tamatkeun heula we nya seri anu judulna neng jejeh heula. Pamugi dina danget ayeuna sadayana nuju aya dina kaayaan sehat wal afiat, nuju aya dina ginanjar ka wilujengan. Aturan ka Parohendi di Kudus kumaha damang Parohendi, mudah-mudahan sehat wae nya. Masih mikalandep kana dongeng jejeh Parohendi. Pamugi sadayana sehat. Bu Enji di Pandeglang aturan. Oge ka Teh Rizka Damayanti kumaha damang ya. Pak Nana Samsudin di Bandung sareng Ibu saha nu di Buah Batu teh nya. Aduh. Buntin dah kamu beda buntin aduh. Anu masih kena ngadangukeun dongeng oge ka Pak Dede Riswandi di Sukabumi ya aturan. Lejeng anu tos lami tara komen rupina mah Kang Yayan di Kuala Lumpur nuju lockdown nya. Mudah-mudahan sehat wae Pak Yayan Sofian ah. Oge Bu Dokter Yulina Belia aturan lujeng ngadangukeun. Bu Elisartika kumaha damang aturan lujeng ngadangukeun oge Pak Tedi Rahmat di Kadungora di Sabudeureun Kadungora leles. Haturan lujeng ngadangukeun bae oge ka Pak Ade Sukarna kumaha damang Pak Ade. Ka Pak Guru Yana ya ka mana wae Pak Guru jempling Pak Guru teu aya komen ya. Mudah-mudahan sehatnya. Ge ka Mamah El Hatman ya. Mudah-mudahan nuju sehat walafiat Pak Mamah El Hatman. Lejeng ka Pak Agus Somantri oge sami di Garutnya. Ka Teh Mutia Wangsih di Sukabumi. Oge ka urang Bintara ka Teh Nani Widyaningsih ya. Mudah-mudahan sehatnya. Ka Teh Siti Sarah oge lujeng ngadangukeun. Ka Pak Ahmad Ropai di Serang haturan lujeng ngadangukeun Pak Ahmad. Oge ka urang Karawang ka Mamah Gina sareng ka Mamah Andri. Aturan lujeng ngadangukeun nya. Teras wae manco dina channel dongeng Mang Aa engke insyaallah aya dongeng-dongeng anu baris dipedar kanggo salajengna. Atuh nu sanesna mah di kumkeun bae ka sadayana anu masih keneh mikalandep sekali di kana dongeng Sunda. Anu masih keneh mikatresna etang-etang ngamumule we nya, ngamumule kana bahasa Sunda. Oge etang-etang narekahan gitu nya diajar bahasa Sunda ku maca naskah Sunda oge ku ngupingkeun dongeng Sunda tak kitu nya. Atuh supados teu nyangkolong ting kana waktosna mangga urang sami-sami teraskeun bae ieu dongengna. Ngadengikeun neng jejeh teh gelenyu Ibu Martinah imut semu anu suka pisan. Kata wisiga marahmai sarta pok anjeuna nyaur soan teu nate dumareuda. Kumaha lamun Juragan Sonjaya henteu sieuneun ku ibu? Ceuk Ibu Martinah bari melong kaneng jejeh. Nikah mah moal janten margi teu aya nu lapor kalebe. Sarta jantena awut-awutan.
Abdi pasti ngaleos tidinya ibu. Sareng ibu pasti curiga bae katua neraka. Hari Juragan Sonjaya pasti bakal nguber-nguber abdi. Satuju anaking ibu teh malah lamun kabuktian anu tadi disebutkeun kitu teh sarta beres roes teu aya kuciwana hidup rek di aku anak ku ibu teh. Ibu percaya jiwa hidup mah bersih sanaos aya di dieu oge moal daek diheureyan ku salaki ibu. Malah ibu yakin akhirna mah salaki ibu oge janten sadar tangtu ngaku anak cara ibu. Cek Ibu Martina bari gelenyu imut siga pinuh kayakinan yen rencana Neng Jejeh teh bakal laksana. Nuhun ibu, engke Ki Udi anu bade disebat wali abdi teh tangtos engke dikenalkeun ku Ka Adung anu bakal ngurus sateras nama hubungan antara ibu sareng Ki Udi teh tepi kaberes. Jawab Neng Jejeh atoheun pisan. Syukur Nyai, ku ibu didoakeun sagala rencana Nyai sing hasil. Cek Ibu Martina bari terus hari teh ngarangkul ka Neng Jejeh. Bareng Neng Jejeh dirangkul manehna teu kawawa ceurik bakating ku bunga. Tungtungna paungku-ungku siga silih pikanyaah antara indung jeung anak. Sanggeus lila sasanoan kakara Neng Jejeh teh amit sejang ngabujeng imahna. Ku pribumi di widian sarta terus ngajajabkeun tepi ka lawang panto. Dina sajeroning balik Neng Jejeh teu weleh mikir ngatur-ngatur siasatna. Sok sieun rencana gagal henteu hasil anu dimaksud. Atuh manehna neda ka Gusti Nu Maha Suci sangkan maksudna dikabul. Lancar teu aya gangguan anu bakal ngarugikeun. Barang datang ka bumi pasampak geus aya tamu tiluan eukeur dariu. Horeng Juragan Sonjaya, Sileunyai sareng Den Ahmad. Harita disinghareupan ku Ma Uki jeung ku Ki Adung. Atuh barang joa Neng Jejeh sadayana teh curinghak. Harita teh marlong kanu karek joal. Neng Jejeh teu asa-asa da puguh geus meunang ngatur solongkrong bae munjungan. Mimitina ka Sonjaya geus kitu terus ka Ahmad. Pangpandeurina ka Sileunyai ari geus munjungan mah. Gek Neng Jejeh teh diuk heula bari pok nyarita kieu. Tos lami juragan teh cek Neng Jejeh bari mesem. Dijiga-jiga geus aya peristiwa kasararea oge. Atos Nyai, nyaeta kuring teh tas masihkeun surat-surat tanah jeung sawah anu tos dibereskeun kamari teh malah geus ditarima ku Ka Adung teh. Kantun sakedik deui panginten. Bereskeun artosna teh pangintennya. Anu dijanjikeun Penyai dinten Sabtu teh apaan? Jawab Juragan Sonjaya mari marah mai. Sumuhun sae bae atuh dinten Sabtu sumping deui ka dieu. Da abdi mah bieu tas ngalereskeun kanggo mayar dinten Sabtu teh supados teu jalir janji ngarah bingah sadayana. Jawab Neng Jejeh bari imut. Nuhun atuh. Nuhun atuh ari kitu mah. Jawab Juragan Sonjaya bungaheun pisan. Sabab ceuk pikiranana Neng Jejeh bieu teh tas nguruskeun pikeun kawin jeung manehna. Atuh ret manehna ngareret ka Den Ahmad jeung ka Sileunyai pok neruskeun deui omonganana. Tah sing inget Ahmad Leunyai. Diseret ieu ka hareup Ka Adung kabeuberatna geus beres. Mangga Kang diemutkeun pisan ku abdi. Jawab Den Ahmad harita teh. Tah Nyai da ayeuna mah geus beresnya. Malah kuring geus lila ngobrol sareng Ka Adung teh. Kantun beres roesna bae ayeuna mah. Anu enggeus mah enggeus bae nya lah tong dijanten pikiran.
malah sawajibna urang teh kudu silih hampura. Ulah ngukut kagorengan gitu sanes. Cek Juragan Sonjaya bari neuteub ka Neng Jeje. Ngiringan Juragan, abdi miwah pun biang sareng kaadung ngahapunten ka kasadayana sareng nyuhunkeun dihapunten deui. Jawab Neng Jeje bari neuteub ka Den Ahmad nu ti tadi ngeluk bae ngarah siga heueuh meureun henteu wawuh jeung Neng Jeje. Padahal hatena mah keun siah bae. Syukur atuh ari kitu mah. Permios atunya. Dinten Sabtu kuring ka dieu deui we beres. Nu panyeepan ceuk Juragan Sonjaya bari jung indit sanggeus sasalaman teh. Juragan Sonjaya bungah dina sajeroning balik teh manehna teu daek ngomong. Disangkana ku Den Ahmad mah manehna aya kalebar sabab hutangna ka kaadung ka Neng Jeje geus dibayar. Padahal sabenerna mah lanceukna keur ngalamun. Hayang geura-geura Sabtu hayang nyandingkeun nu geulis anu masih weuteuh keneh. Ari anu dikantunkeun nana kaadung sareng Neng Jeje nya kieu deui mah Uki. Harita masih keneh guneman nanggap dongengna Neng Jeje anu ngabulak pepeta siga anu gumbira pisan. Sabab waktu kad ngadeuheusan kalanceukna Den Ahmad teh kabeneran beres roes henteu aya kuciwana. Atuh lamun kitu mah lancarnya Nyai. Lancar pisan usaha urang teh. Ceuk kaadung bari mesem lucu ku palahna Neng Jeje. Dugi ka anjeunna mah lancar Abah. Mugi-mugi bae sing saterasna ulah aya halangan harungan anu ngabangkarkeun maksad urang. Namung waktosna para wargi mitra kaum dangu sadayana parantos seep. Cag urang tunda heula ieu dongeng Neng Jeje dina seri anu ka-40. Insyaallah enjing dina seri anu salajengna urang sami-sami teraskeun ieu dongengna. Rupina sakitu nu tiasa kapihatur dina dinten ayeuna. Hapunten anu kasuhun wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.